Kan? Cik lapangnya nak katel tuh dalam pamoyan gawat. Atuh kari sok sorangan. Buru lah pira gitu-gitu we ge sok coba nyanyi teuing. Iya mah. Ieu mah teh kok kera ngareunah diuk pukut pada rape. Kira katel-katel wae. Gandeng geus sok mutruk teuing. Ih, nah ngait ieu mah. Astagfirullahaladzim. Heuh atuh kitu mah ngait di ka dieu tah, ka dieu. Hauh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Ayang pas batur tina kalemur. Ma aya pikiran he tina kalemur ka ditu. Hayu wae ai pamajikan mah kemana-mana gerek nuturkeun cek paribasana kaliang cecopet oge nuturkeun urang mah hayu. Oh, geus kitu mah pan atuh jaga meureun. Karek ocal-ocal lah aya ka di RT kamari teh ngobrol-ngobrol cenah aya nu ngajual imah di ditu kitu ditanyakeun ku bapak engke di ditu di lemur. Geus aya waktu mah. Ya hayu urang mah kemana-mana oge ye. Gampangna mah ongko di barudak kata karunya padi dia mau baturna. Aya ditu pan di lemur loba baladna gitu batur sakolana arulin oge aranteng aya di dieu mah aduh. Kuat kuli bekas sawah. Ieu jukut nih aba badeg kieu. Bapana estura daekeun. Barudak lain pitaheun. Oyah kieu can katempo acan. Teuing ka mana atuh? Nanti omongeun we boga salakit teh ai. Dah pacul ganti didoran nana bisa kebenangan. Nah, ieu tidak ke asa aya di dieu. Tah, melukna geus pas ieu mah. Wih, cocok jang doran mah. Geus ieu. Salakit teh oyah kieu. Sam katempokan wae. Ini ka mana atunya ieu teh? Mak, Ari bapak kalau kadang ngagabung segala atuh. naon ari emak bapak marek nuduhkeun ieu nyendoran pada ieu rada alus tuh, belukanana alus ka dieu. Tak atuh nuduhkeun teh meni sentak senghor kitu atuh nuduhkeun teh meni reueus sukan teh ngagabung.
Itu si emak jeung si bapak juga na saya. Buruang pisahkan itu si emak jeung si bapak. Yuk, Ujang ngagabung si bapak, Tete Erik ngagabung si emak. Berenang. Ih, atuh kan saya heula. Wah, teh imah para saya juga teh mana mengpisahkan. Gitu. Mak, ayo, mak, bagus. Digalain kolot wae. Naon? Ah, si Ujang mah tadi di ditu si emak dot si bapak cenah. Entah mama keur kokoret, bapak tarik nyendoran pacul. Ah, dengekeun Ujang. Murukan arek naon kitu? Derek gelut si Ujang mah. Aya wae Sok. Nurulkeun pagawean lah. Da bapak mah ngomong baru sentak. Cuk Ujang teh sugan nunggu si emak. Lain jang ieu kedoran, kan ganti doran pacul, bapak mah keur ngobrol jeung si emak lain keur pasea sok aya wae budak teh ah. Geus jiga keur aramang deui we. Emak deui aing ngomong teh sok cecelawakan. Ai sugan aing mah keur parasea. Nya aing ngomong mah atuh cecelawakan, tapi aku balam da teu eupeul aing teh. Tuh bapak maneh dan nu kituna mah, ari tunjuk-tunjuk teh, bari tarik atuh nya heueuh mah teh reuas atuh. Tuh da mama. Kan apal adat bapak mah kieu aya we teh kok ngomong rada tarik sok disangka peporongos. Geus gandeng tuh hariwang. Geus ieu aja mah ulin deui sugan teh naon meni reuas. Hajuk jang. Arulin deui we jeung si teteh. Bapak mah rada heula di dieu lah. Teruskeun nyendoran. Mak, ulah sok seruana. Ujang niluas teh ditu. Heueuh jang da nu kitu mah da bapak maneh da teu nanaon ieu juga teh gara areun kitu jeung ah. Sok atulah ka nyeler nyendoran mah, urang mah rek ngeuskeun pagawean ieu. Mah da geus pogo ieu meunang bahan jang nyendoran mah. Rada heula capek tapi bedogna eueuh. Kade we lah nyendoran mah teu heula we. Gua gawe teh sok tara aya pisan anu anggeus atuh nu hiji nu dua ge. Cara rape pisan. Rada heula we. Jauh ni. Pak, rek dipencetan moal, capek teh. Nah aneh teuing. Biasana ge sok nyangangang tara pararubuh. Tapi ayeuna bisa mah ama sinarieun. Ci hatupan bapak bisi capek, kumaha urang pencetan. Moal mah kan bae lah hareudang dieu mah. Hareudang ungkul. Pak, ari engke adalah hayang dengan sangu naon. Ya saya aya we tuh mah. Aya di dieu. Mas masak naon? Heueuh nya tauhna naon ieu teh, Pak. Cik atuh Pak hayang ka warung. Atuh tinggal we ka warung mah. Heueuh mana atuh duitna? Bentar. Ih anu kamari ka manakeun? Geus beak kitu. Geus ka mana mah tuh Pak duit rasa kitu. Karuhan bapak mah ayeuna mah keur teu boga duit. Ari eta nu dina beteng duit naon eta? Mukanya nyebutkeun teu boga duit atuh. Na beuteng mana? Aduh. Oh. Sok sia rek bohong. Jika atuh mah meuli dengan sangu taya we lah. Sakieu Pak. Mahi cukup sakitu oge da barudak areueuh ieu keur arulin sakalian ayeuna we wungkul. Heuh atuh rek meuli naon sakieu? Ari mah yang sakumaha kitu. Lain hayang duit sakumaha, lain hayang sabaraha, ari eta duit sakitu lobana rek dikasakeun. Ari lain jang ka pamajikan mah. Kan ieu teh mah duit gaweaneun, jadi san pararugu mata ku bapak tadi kekeuweuk kieu oge teh dibikeun ka emak dangke mah geus beres meureunna digawena pantu atuh can beres digawena oge kaya da mah aku sasaha deui duit mah kok da meureunna jang emak jeung gejang barudak. Tong sok loba alasan rek dikamanakeun. Aing mesti kawur pisan. Oh ieu we. Da gaweaneun teh ka hade we. Kayak bisi ieu teh
Jika bola boli mah ngan sasakeun we nya gaweaneun. Ieu tadi sesakeun ieu tah ya kadanyakeun sasana. Aduh, ampun. Ongkorek pencetan geus nepau duit mah kalaka ngaleos kadinya. Ieu mah. Teuing. Ari geus kieu teh. Dasar tadi paek dituna teh pesak. Jadi geus sagala luput aya nama duit di rawatan kabeh. Geus ku awewe mah da. Kita segala rupa oge. Pak, Kan? cik lapang nyanakeun lakatel teu nampak moyan gawat. Atuh kari sok sorangan. Buru lah pira kitu-kitu we ge sok coba nyanyi teuing. Ieu mah. Ieu mah teh kok keur ngareunah di pukut pada rape. Kira katel-katel wae. Gandeng geus sok mutruk teuing. Ih, nah ngait ieu mah. Astagfirullahaladzim. Atuh kitu mah ngait di ka dieu tah, ka dieu. Hauh. Sakitu-kitu wae atuh di tutah-titah teh meuni hararese kalaka pabeuluk pas umat teuing. Kagerapang manakeun palupuh ya, ruksak gawat. Ini segala nih teh kalalaur pisan. Pukut sararape. Kala tuh Sok-sok lain kalaka keheula keheula. Oh, nananya. Ese atuh deui. Kumaha atuh eta teh kalaka ngusek we. Ya kumaha da hese. Haling kitu-kitu wae oge teu bagong. Tah kieu tah. Tuh, atuh papanana tuh. Sanu balat teh urang pasti emak. Aduh. Resok ingat kata bangsa duka-duka ras kabayang waktu amrok jeung manehna bari nyawa bangsa anu geus kasorang sorot mata anu ngandung paniatan ucap ijek bari imun ngagelenyung kita sama rasa samar pola gening anjeun nenden rasa